Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 68. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Nyi Sinden. Ieu yasana Bapak Winarya Artadinata. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Tatangga nini kuring manehna teh babuhna ge karek saminggu. Nyaeta basa kuring ngadon ulin ka nini. Biasa bae kuring mah apan ari aya poe pere nu rada panjang teh cuti upamana saseringna masok dipake ulin ka nini di gunung ngadon istirahat, itung-itung titirah, nyingkahan kasibukan gawe di kantor atawa lunta tina karamean kota. Ti dituna mah hayang niiskeun pikir, hayang nyernakeun pikir. Jeung asa tumaninah ongkoh ari cicing di nini teh. Eta pangpang namah kulantaran di nini mah loba bubuahan. Maklum anjeunna teh kagungan kebona. Atuh ku kitu teh pikeun kuring loba papajakeun. Maklum kuring mah beunang disebutkeun ahli weh kana mamajak alias ngarujak teh. Basa mimiti kuring datang ka nini minggu tukang ngaliwat ka hareupeun hiji imah leutik nu weuteuh anyar diadegkeun. Ayana kuloneun imah nini. Ngan kahalangan kudua imah bareto mah didinya teh mun teu salah kebon cau demi imah namah leutik tapi campernik narik nyari turug-turug salah saurang nu nyicingeunana teh hiji mojang manis turus sorana halimpu nataku sinden kawasna eta nyi mojang lenjang teh asa sari-sari diupit sorana mah duh pangna kuring wani nyebut mojang manis tur alus sorana soteh daek salamet teu nginjem ceulik teu nginjem mata dumeh kuring nyaksian sorangan nyaeta basa ngaliwat ka dinya teh dina jandela kamar hareupna aya nu ngalong sidik teu samar deui hiji mojang manis nu manis semuna panonna diteutepkeun ka langit ku labu kituna teh bari jeung ngahariring laguna inget keneh nepi ka ayeuna ge lagu kukupu keur leumpang gancang-gancang ge di pelebah dinya mah otomatis jadi laun. Da puguh ieu ceulik rebing teh kataji ku sora nu sakitu halimpuna panoneuteub teu ngicep-ngicep ka pelebah datangna sora alias ka Nyi Mojang lah meuni rada era puguh tungtungna mah da eta barang keur anteng-anteng mencrong nu geulisna wet kalah ngalieuk pisan kalebah kuring srek padu tinggal ter hate ngageter teu puguh rarasaan kendang gede pakauman nu geulis unggek ngahormat ka kuring bari imut tuluy tungkul lah eta imutna meunideung deuleueun kitu aya kumatak nineung bangun nu eraeun akar manehna teh ku kuring jab bae hariringna teh jempe asa kaganggu meureun hanjakal ketah kuring ge sajeroning leumpang teh rarasaan meuni asa nincak asa henteu pada ditetep ku nu geulis eta tuh da asa kagentak ruas tapi disagigireun eta hate mah bungah kacida nya bungah dumeh teu disangka ti anggalna di gunung bet papanggihan tuluy nyarita sorangan geuning di gunung ge aya malati endah saha atuh manehna teh nilai kana rupana mah meuni geulis ngeujeuhna naker duh kunyiar-nyiar piatoheun naha manehna teh can aya nu ngadok-dokanan kitu hayang teuing angeun waluh di kecapan hayang teuing geura wawuh geus wawuh rek ditanyaan bari leumpang teh kuring ngahewat laun tas nu dijingjing nu eusina pakean pikeun salin jeung kantong wadah oleh-oleh haturana nini ku kuring diguyan gayun asa hampang naker maklum nu manggih ka bungah hate meuni gerah da papanggihan kacaritakeun sanggeus meunang sababaraha poe aya di nini kuring teh jadi leuwih nyaho yen imah eta teh ngan dicicingan ku tilu jalma hiji Nyi Mojang lenjang nu geus narik hate kuring teh
Kadua hiji lalaki geus kolot tukang rebab, taksiran mah manehna teh bapana. Katiluna nyaeta hiji awewe geus kolot, moal salah deui pamajikan tukang rebab teh. Jadi sering tepung ayeuna mah kuring teh jeung Nyi Sinden isuk-isuk atawa pas sore mun kuring rek cai atawa balik ti cai sok geus matok deui ari amprok teh di dinya di pelebah pupudunan jalan ka cai siga nu dihaja. Sakali dua kali mah tepung teh ukur kitu we silih inggukan kuring ngarasa era. Manehna sami mawon wani soteh neuteup ari manehna geus nukang da nyaeta ngarasa era teh. Tapi ari kadienakeun mah kuring teh teu burung daek nanya sakecap dua kecap mah ka manehna teh hadena bae manehna teh daek ngalayanan. Mulih teu cai neng ceuk kuring basa mimiti pisananya. Sumuhun. Geus kitu mah jap deui jempe manehna tuluy mudun kuring terus nonggoh. Hate mah karek ku ngomong sakitu ge meuni geus atoh teh. Beuki lila jadi beuki sering papanggihna jadi mingkin manoh. Atuh ti kuring pertanyaan-pertanyaan teh seetik-etikeun nambahan kitu deui harepan kuring. Nya harepan kuring beuki gede, sugan jeung sugan. Sugan parang aya milik dikadarkeun manehna jadi batur hirup kuring ka hareupna. Ceuk ingetan teh geusan gaganti tini nu geus tega ninggalkeun kuring bareto. Da geuning cita-cita kuring nu sakitu endahna bareto teh akhirna hancur burakrakan. Tinina nolas tuda. Ayeuna sanggeus mang taun-taun kuring pasif, kuring teh wat manggih wanoja nu cop jeung hate, mojang lenjang tur manis budi wedalan gunung. Kawasna pibageureun mun manehna jadi batur hirup teh. Mo saperti tini jeung upama bener kitu tada teuing senangna hirup di alam dunya teh. Duh, ieu cita-cita meuni geus buleudna keur hayang mibanda dirina. Kan ini mah sama sakali kuring teu bebeja yen aya niat ka Nyi Sinden mojang manis asli. Hartina mojang nu geulisna teu dijieun-jieun, kawas karereanana mojang kota. Angkanan teh engke bae dina geus tereh kana mahetkeun janji. Kakara rek balaka ka nini supaya anjeunna ngembang kadu. Ngahaja ayeuna mah mun rek ulin ka kebon nini teh. Jalana sok kahareupeun imah nu geulis. Mun kabeneran nyampak manehna, kuring teh atohna taku. Sabalikna lamun subung mah atawa ngan nyampak si lalaki tukang rebab atawa awewe kolot pamajikan tukang rebab teh, kuring teh sok ngarasa rugi naker. Ari enggeus jangan nahaon ka jauh-jauh jalan kadinya. Ari eueuh nu dipikahayang mah lain. Rek mere surat tadi namah ka Nyi Mojang teh, tapi teu tulus. Dari pikir-pikir asa kateu teu ari, ongkoh kuringna teu bisa nyieun suratna. Pikiran teh gilig, mending didatangan bae ka imahna, dipenta kanu jadi kolotna ka indung bapana. Tapi, nah kira-kirana kuring wani, nah sanggup. Duh, Nyi Mojang, Nyi, saha mah ngaranna, nepi ka harita kuring acan nyaho. Tapi soal ngaran, buat make dipake pikir. Apaan cek paribasa dengan oge, naon hartina ngaran. Akhirna sanggeus dipikir dibulak balik dibeuweung diutahkeun, kuring teh lahan rek datang ka imahna bari mawa pangharepan ngunung-ngunung sugan jeung sugan. Pikiran teh samemeh kuring balik pageto ka lembur hayang teh geus boga cecekelan anu pasti ambeh kuring regreg da manehna upamana bae geus jadi milik kuring jeung tangtu kuring di lembur teh sasadiaan mun ayeuna manehna ku kuring ditanya andaikeun teh tangtu kuring sasadiaan pikeun pibekeleun ngawangun rumah tangga jeung manehna. Upama geus aya nu ngadok-dokanan ku batur eta soalna lain deui, kuring teh rek narimakeun kana kadar bae. Tapi saha lalakina nu geus wani-wani ngadok-dokanan manehna mojang manis nu geus narik hate kuring. Asana mah da asana manehna teh can aya nu boga kosong keneh, kuring ngabeberah maneh ti dituna mah. Harita kuring geus aya di hareupeun imahna bari mawa picaritaeun nu geus diapalkeun ti kamarina keneh. Maklum kudu nyang hareupan nu jadi kolotna jeung geusan pijawabeun upama kolotna teh nanya kitu-kitu ka kuring. Ngan duka ketah lamun geus adu hareupan mah duka bisa kaluar, duka moal tah omongan teh da geuning sok hese naker ari soal kitu mah cenah.
Leuh mun seug indung bapana teh apa nujueun ka kuring da ari nyimojang nama jigana asa piraku apan geuning sakitu darehdehna ari panggih jeung kuring teh. Duh, geus asa kumaha boha piatoheunana mun seug ieu lamunan kajadian teh. Kasampak di buruan imahna subung, kadenge di jero imahna sora rebab nu keur mirig hariring nyimojang. Lah eta sorana mun didedengeun kitu halimpu, pantesna keur latihan meureun maranehna teh. Memeh pupuntenan teh rada lila kuring ngajanteng heula di buruanana ngararasakeun nikmatna lagu nu dihaleuangkeun ku nyimojang. Tambah-tambah keset rebabna matak ting sareset hate. Punten cek kuring bari jeung rada deg-degan, ratu jap jempe sora rebab jeung sora nyisinden teh. Mangga cek sora ti jero, sora lalaki geus kitu norojol nu boga imah teh. Tukang rebabna nu geulis mah ngan saukur ngelol wungkul sakedeung, geus kitu mah lep bae ka jero kawas belut kagamahan. Geuning aya tamu, mangga atuh linggih Den. Mangga nuhun, tembal kuring bari ngajak sasalaman ka manehna. Nah meni nyebut manehna ka pimitohaeun, anjeunna meureun. Keun bae, da geus mastikeun kuring mah. Sanggeus diuk sajorelat katen jo nyisinden ka pangkengna, taksiran mah rek ngadonoong kuring, cek hate eraeun meureun mana teu nepungan teh, da cenah biasa ari kanu bogoh mah. Asa sisinan teu neun Den. Cek pribumi bari nyodorkeun rokok ku kuring teu ditarima datara udud. Yaktos puguh ieu abdi teh kataji ku suanten rebab, cek kuring bari ngusapan punduk. Rupina parantos lami mang kana ngarebab teh. Tos lami oge Den, kitulah upami telapat mah ti umur 20-an. Rada pahnang-henang sakedeung, pok deui anjeunna mariksa. Dupi aden teh ti mana? Asa nembe tepang sareng emang mah. Abdi ti Sukamandi tebih ayeuna nuju di dieu dipun nini eta nu rorompokna palih wetan di cet hejo. Oh, di ibu Ona pangintennya. Tah yaktos di dinya. Sajroning ngobrol kitu teh sabenerna dina hate pohara gregeteunana dumeh nu geulis nu dipikangen teh lila teu ngelol-ngelol deui. Ketah boa keur kerah kerih nyuguhan kuring. Tos kagungan istri Den. Pimitohaeun mariksa ka kuring. Lain pimitohaeun meureun. Kuduna pimitohaeuneun, tegasna calon pimitohaeun. Nya teu salah pimitohaeun. Heuheuy deuh. Ditanya kitu kuring asa di jalanan tuluy ngajawab. Numawi teu acan. Atuh geura enggal-enggal milarian. Kuring ngahehe, pok ngajawab deui. Numawi teu acan aya istri nu cop. Keur kitu ti jero nu geulis teh kaluar bari nanggeui baki nyuguhan. Sawios ulah ngarepotkeun. Henteu tembal nu geulis sorana halimpu pisan manis sadadina kawih. Dina lebah ngucapkeun mangga. Cai we geuning Den. Pimitohaeuneun nyambungan. Mangga atuh nyanggakeun, omong nu geulis bari ngareret ka kuring. Ari ret, ari ser teh hate. Da kitu ari bogoh mahnya. Ngan sajorelatna kara kaluarna nu geulis teh gancang asup deui ka pangkengna. Kuring mimiti muka carita. Asa kuraos pisan soanten tuang putra teh Mang. Nu tadi sumohon pun bojo panginten sur tukang rebab ku sora kalem naker. Tak harita kuring ngagebeg pisan teh asa kakara saumur hirup ge. Ngagebeg cara harita si horeng nu diheroan teh geuning geus aya nu boga jeung nu bogana teh geuning tukang rebab pisan. Rencana gagal, total gagalna oge. Geus nyaho kitu mah teu lila nganjang oge gancang bae pamitan. Sajeroning mentegeg teh hayang seuri aya. Deudeuh pimitohaeuneun teh burung teu jadi boro-boro jadi pimitohaeun kalah kajadi maru teu resmi. Dicabut deui nyebut anjeunna ka manehna teh. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.